kaum dangu sadayana urang kupingkeun ku balarea dongeng Sunda karya Jenal M. Tonton anu dipintonkeun ku Mang Jejen wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra kaum dangu sadayana. Dararamang atuh. Alhamdulillah atuh anu teu damang kaleresan sing enggal didamangkeun deui. Tah kitu nya. Teras sing dilancarkeun dina enggoning nyiar rizkina. Kanca mitra kaum dangu sadayana biasa we tepang deui sareng Mang Jejen dina pidangan dongeng Sunda anu ngabantu judul Jurig Panganten. Nyata bagian ka-12. Saatosna kamari urang nunda hanca anu bagian ka-11. Tah kitu nya bagian nu ka-11 teh Angga sareng Yono keluar di masjid bade nyiar warung kopi. Atuh kada hilap ka kaum dangu sadayana absensi di kolom komentarnya. Supados Mang Jejen terang ti mana-na. Tak kitu nya. Sumangga kaum dangu sadayana supados teu nyangkolong ting kana waktos ia lakon Jurig Panganten urang teraskeun. Sayogikeun kopi sareng lalawuhna der ah. Di wewengkon Tanjung Sari, wanci geus mimiti reup-reupan, tonggeret jeung turaes di sarada mapag datangna peuting. Di jalan desa aya sababaraha kendaraan nu pageliwota, aya nu katonggokeun, aya oge nu kalebakeun. Salah sahijina katempo motor anu dijalankeun ku Yono, anu ngajugjug katonggokeun. Tekung silila kadenge sora adzan magrib. Pok Yono nyerita ka Angga. Rek salat di mana enggak? Kayak mun dihareup aya masjid eureun heula. Temal Angga, Yono tuluy ngajalankeun motorna. Tekung silila ti kajauhan katingali aya masjid. Sanggeus deukeut tuluy Yono mengkolkeun motorna asup ka pakarangan masjid. Tuluy nyangan tempat numerna. Reg, motor eureun. Angga turun tina motor. Pon kitu deui Yono. Tuluy duanana nuju ka tempat wudu. Sabada ngajalankeun ibadah salat maghrib berjamaah, Angga jeung Yono tuluy wiridan. Beres wiridan, tuluy kalaluar. Yono nanya ka Angga, "Tempatna jauh keneh gak?" "Nya lumayan lah, aya kana setengah jaman deui mah." "Walah, geus dokot geuning. Moning neangan warung heula, urang hayangin ngopi oy." "Nya sarua we uing ge." Yono muru motorna nu keur diparkir di pakarangan masjid, dituturkeun ku Angga. Celak Yono kana motor, tuluy ngahirupan motor. Sanggeus Angga naik kana motor,
Biur motor keluar ti pakarangan masjid rek muru warung kopi. Saja jalan, Angga jeung Yono teu oleh alak ilik ka sisi jalan, sugan manggihan warung. Teu kungsi lila, beh kencaeun jalan manggih oge warung. Yono mengkolkeun motorna, tuluy reg eureun hareupeun warung. Bareng jeung kitu, si ibi warung kaluar ti warung bari jeung rurusuhan, nutupkeun gebyog warung. Angga jeung Yono heran. Laju jurut Angga turun tina motor, tuluy nyamperkeun si ibi warung. Punten, geuning warungna ditutup, Bi. Sumuhun, Cep. Biasa malam Jumat mah tara dugi ka wengi. Nah, kunaon, Bi? Eta, Cep. Si ibi warung nembalna rampang reupeung siga nu sieun. Eta si Neng panganten sok kabejakeun aya jajan, sok sieun jajan ka dieu ibi mah. Tema si ibi warung deui, Angga ngahulang, jo langsung ka jurig panganten we sawanganna teh. Neng panganten. Mohon, Cep. Nah sieun kunaon kitu, Bi? Ceuk Angga api-api teu apal. Ih, nah hari encep teu apal kitu. Angga teu nemalan, keur kitu Yono nyamperkeun. Janton, entot tiasa oot kopi di dieu atuh nya. Kah, maksudna kumaha? Maksudna mah abdi duaan teh hoyong ngaleut kopi di dieu, tapi geuning warungna teu tutup. Mohon, nada hapunten ibi encep. Sanes alim nampi nu bade jajan, tapi da kumaha atuh. Malam Jumat mah tara dugi ka wengi. Teu sawios, Bi. Wios abdi melarian nu sanes we. Mohon atuh, Cep. Sekali deui nada hapunten. Mohon, Bi. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga jeung Yono ninggalkeun si ibi warung. Celak Yono naik kana motor dituturkeun ku Angga. Tuluy motor teh di starter. Sanggeus hirup, biur motor katonggokeun rek ngajugjug imah panganten. Kadengeon ku urangna, cona si Neng panganten sok jajan, si Neng panganten saha? Eta maksudna mah jurig panganten tea. Walah, padahal mah antop kon we. Jadina urangna entok kudu indit ka imah panganten, tungguan di warung we. Eta ge can pasti. Da si ibi warung mah kasieuna nungkul. Peda aya beja cenah sok jajan tengah peuting eta panganten teh. Jep teka papanjangan masalah jurig panganten, Yono tuluy ngajalankeun motorna. Yono inget deui kana kopi, pok nyarita. Terus urangna duaan rek ngaloot kopi di mana atuh? Angga teu nemalan, kalah ras inget ka Aki Acim. Ngopi di si Aki wae kitu. Tapi asa moal pihadeun, si Aki jeung si Ima pasti bakal nyarek mun apaleun kuring jeung Yono rek ka imah panganten. Gak, woi, entong sare. Ieu urangna duaan rek ngopi heula moal. Nya ke sugan di hareup aya warung nu muka. Mun aya, mun ento, nya geus teu ngopi. Walah, keduhung ente bakal kopi. Ceuk Yono bari tuluy ngagas motorna ngajugjug katonggohkeun. Nalika motor ngadegetan masjid, nu basa harita Angga panggih jeung Aki Acim tea. Angga nitah ngalunan ngajalankeun motorna. Breh, katemong aya masjid. Tapi Angga ngagebeg basa ngilikan imah Aki Acim tetela geus eueuh di tempatna.
Angga gancang nitah eureun ka Yono. Kek Yon, eureun heula Yon. Reg Yono ngureunkeun motorna. Aya naon ga? Angga teu nemalan, kalah jurut turun tina motor. Tuluy nyidik-nyidik kelebah imah Aki Acim. Tapi tetela taya imah, ukur aya kakayon atawa papelakan nu teu kaurus. Angga kurang yakin. Tuluy nyokot lampu senter tina tas rangselna. Lampu senter dihurungkeun, tuluy ditojokeun kelebah imah Aki Acim. Tetela, pelebah dinya teh eueuh imah. Nya ka mana ari imah si Aki? Dararasaan mah di dinya. Cek geurentes hate Angga. Yono nyampeurkeun, tuluy milu nyidik-nyidik ka pelebah pepelakan. Ningalian naon sih enggak? Ti heula basa uing ka dieu diampihan ku si Aki. Tah, pelebah dinya imahna teh. Tapi nah ayeuna beut eueuh. Keur kitu, ting ti mana jolna aya saurang lalaki nyampeurkeun. Angga jeung Yono ngagebeg. Eta lalaki teh tuluy nanya. Najo naon Kang ditu yo? Iya Kang, nuju nyidik-nyidik kelebah dinya. Nah, kunaon kitu Kang? Kamari-kamari mah asa aya bumi, tapi ayeuna teu aya. Bumi saha? Bumi Aki. Duh, saha namina teh? Abi kirang terang, abi kantos diampihan ku anjeunna. Di kapungkur gitu aya Kang, lepat panginten. Mohon panginten. Temal Angga teu kapapanjangan. Geus kitu tuluy pamitan ka eta lalaki. Mangga atuh Kang. Mangga. Angga jeung Yono kalacat deui kana motor. Tuluy Yono ngahirupan deui motorna. Biur motor dipajukeun deui. Saja jalan, Angga ulang mikiran imah Aki Acim nu eueuh dina tempatna. Malah eueuh tapak-tapakna acan. Nu aya ukur pinuh ku kakayon barala teu kaurus. Da moal nyalahan, yakin imah si Aki teh pelebah dinya. Sabab teu jauh ti masjid. Lamun teh mah imah si Aki dibukbak, meureun kudu aya tapakna. Tapi da ieu mah pan baralaku pepelakan nu teu kaurus. Teu ngarti aing mah. Teu kacaturkeun deui di jalana. Angga jeung Yono geus anjog ka deukeut imah panganten. Hawa peuting geus mimiti karasa tiris. Jangkrik jeung cicir disarada patemalan. Untungna teh peuting harita mah teu poek teuing lantaran kacaangan ku cahaya bulan nu mabra. Geus, eureun di dieu we Yon. Ceuk Angga nitah eureun ka Yono. Mana imahna? Tuh. Ceuk Angga bari nuduhkeun imah panganten nu memang rada jauh keneh di tempat maranehna eureun. Walah, masih jauh. Mondingan oron di ditu we dukot imahna. Ulah. Nah kunaon? Kunaon naha? Bisi kanyawan ku si Mang Carmad. Walah, entong sion. Bagian urangna lah si Mang Carmad mah. Tah, dibere jurus kuda anyun ge, pasti ngajungkel. Lah, make aya jurus kuda anyun sagala. Geus ayeuna mah motor parkirkeun di dieu. Urang duaan, urang lempang ka ditu. Temal Angga hayang seri ongkoh keheul ongkoh mireungeuh peta Yono samodel kitu teh. Sanggeus markirkeun motorna tina buni, Angga jeung Yono tuluy rerencepan ngadeuketan imah panganten. Kituna teh Angga mah bari ngawas-ngawas imah Carmad sabab bisi aya Carmad kaluar. Sanggeus kurang leuwih aya 10 meter ti imah panganten. Angga jeung Yono tuluy ngadarepong. Bre,
katembong ku Yono hiji imah agreng nu model wangunana baheula. Kayan eta imah mungguh matak pika keungeun. Tapi aneh Yono mah teu aya riuk-riuk sieun. Padahal mah Yono teh nuk sakitu boranganana. Iyo imahna engka? Nya, ari geus mana deui, da eueuh deui. Ari lain imah Mang Carmad mah. Walah, kunaon ento dikontrakeun nya? Pan ngaranna ge imah jurig atuh. Saha nu daekeun kontrakna? Geus nu lain-lain wae aing mah. Temal Angga semu keheul. Terus Angga ngaluarkeun kamera. Wayahna HP tong diaktifkeun. Kunaon kitu? Kumaha ke lamun aya nu nelepon? Engkena moal kadengeun ku urangna. Bisi ngaganggu. Ke kumaha mun jurig pangantenna kabur? Walah, ya gos atuh HP-na rek dipaehan. Yono maehan HP-na tuluy diasupkeun ka nu saku jaketna. Ari Angga mikeun HP manehna ka Yono. Tah, ieu HP cepeng ku ente. Jang naon, bisi aya nu nelepon. Lain aya nu nelepon, da teu diaktifkeun datana ge. Ari gos, jang naon atuh. Aktifkeun kamerana, tah engke uing bagian ka jero make kamera ieu, ente ngarekamna di dieu we di luar make HP eta. Atuh, urangna eueuh batur. Nya wayahna bagi tugas. Nya gos lah. Temal Yono ngelehan. Nya, bari sekalian ngawaskeun imah si Mang Carmad bisi keluar. Oke, 86. Geus kitu Angga keketajepan ngadeukeutan imah panganten. Keur kitu Yono ujug-ujug ngegero. Enggak. Naon deui? Ari urangna iraha ngarekamna. Nya ayeuna atuh. Oke, 86. Temal Yono bari ngacungkeun jempol. Angga nulikeun deui lalampanana. Tuluy ngetejep ngadeukeutan imah panganten. Acan ge Angga nepi ka nu dituju. Nah atuh waktosna seep waktosna kanca mitra sadaya. Kaum dangu hapunten pisan. Ieu lalakon jurig panganten bagian ka-12 urang ecageun heula dugi ka dieu. Kumargi waktosna tos teu kapan deui. Insyaallah enyin pageto ieu lalakon jurig panganten urang teraskeun dina bagian ka-13. Ku kituna sim kuring Mang Jejen ada hapunten. Samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngadangukeun Dongeng Sunda karya Jenal M. Tonton anu dipintonkeun ku Mang Jejen. Antos dongeng-dongeng salajengna.